ayah hariwangan tepungsi ucapkeun. Putri kaula, ieu lain lalampahan biasa. Majapahit teh kaadaan anu agung. Arurang sumping minangka tamu terhormat. Tapi martabat Sunda kudu tetep dijunjung luhur sakumaha lamanya. Kaula ngartos Rama. Kaula percaya ieu lain kah bakal mawa kahadean pikeun dua kerajaan anu sareng ieu hirup babarengan. Raja Sunda, putri, sareng sakabeh prajurit, engut, kurang angkat teh bawa martabat kerajaan. Lamun aya naon-naon nu kajadian, arurang ulah sieun, arurang kudu mulang kalayan kahormatan, atau henteu mulang sadaya. Upami kitu, rombongan Sunda arurang langsung angkat ke Majapahit, bawa kaluhuran kerajaan, sareng tetep pageuh kana martabat Sunda. Maka ini kue rombongan Sunda. Dina anak penangit mendung sepura alam siang semacam takdir bakal datang. Di antara anak nekat ayah seorang putri yang mau kawanian. Sareng seorang raja kasihan